Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, bejang petepang di baraya. Yang mudahan sedayana nuju sehat walafiat salabina idina panang tayuhan Allah Subhanahu wa taala nya. Seperti biasa baraya. Luntang lantung di ngapraka pasawahan baraya. Itu anu ieu mah kararasan tuh parena teh. Nemeke baraya. Neme ageng pare. Tapi serarasna kapalihan dia mah kapalihan abdi jantan campur barayanya. Jantan kabeh dia nakene jantan campur rupi-rupi kapalihan tongohna tah. Seperti kapalihan itu tuh. Di tonggo itu aya nu tos bade panen gitu nya. Nu tas beh dieu nu bener hejo, terus enak ka dieu name culcel tuh. Mah palih dia namanya ageng pare. Tuh palih ditu tuh balik tuh pun tas pisan tuh palih ditu tebih. Pas karoneng tuh nya. Karena itu mah kehalangan kewahangan dia. Ayo kalebakna kayak itu tuh. Kalebakna mah tuh. Kalebak itu pisan tos ngamplang, tos beres di kolektor. Malema anu tos tanur. Kita bari yakin kira orang tinggal kahanapnya. Gitu. Nyanten alhamdulillah sur bahasa sepuh mah manyang. Nyata moyang-moyang. Tapi cenah di bahasana teh sanes bahasana pame manyang gitu teh haman oge manyang cenah. Teu barayanya. Orang cabian bojengan ka palihanap baraya geranya. Ya, orang kana pula. Tuh, ieu barayanya. Kapal dia mah tos nu tanu tos ditanuran. Tos ditanuran deui kapalihanapna tuh palihanapna mitu mah ngaramplang keneh panten kami ngamplang mah kantun nganglereun ka dieu mah tos giat ieu mah tuh terus beres di tanuran. Siapa ngebab gitu nya baraya. Baraya orang pakedolan Cianjur taya kita barayanya di pedesaan di perkampungan di daerah abdi ya. Menuju musim paculen ngalektor aya itu di palihan tongoh mano ya nah musim bade panen di barayanya jantan manyang jantan manyang teh ai kapung kurma ieu baraya tah anu tos talanur ieu sareng anu ieu nuju di damelan eta kakantun samusim kakantun teu kapakayaan samusim jantan garing caina teu aya diantepkeun we heula ningang aya cai di damelan atuh panenna teu ti payun gitu tah jantan ras juga ka ayeuna jantan di tongoh mah name bener hejo ieu teh ari palih dia terus beres kieu di tanuran ya. Ai ti payun mah kapangkerna di tongoh lah di tongoh panen majeng ka dieu panen di dieu gitu jadi ngarorog palihan abdi palihan tongoh di ditu tuh daerah abdi. Itu baraya jalanan seputaran ayeuna seputaran musim mayanan musim panen sih kana orang karlangkurling heula we di seputaran kotakan barenya seputaran pesawahan
itu atur nuhun kasadayana nontos adukung subscribe like serang komen atur nuhunnya diantos we komentarna nu sanesna kanggo kamajengan di channel barenya lajeng kapalen tongo weh di katongo jangan katongo pisan rada tongo pisan ninggal kanu paling tongohna anu tadi kabel disebatkan terus aya nu bener hejonya sapalina aya nu terus tutup rampak itu bahasa nantinya yuk orang bujikannya katongo. Baraya tah ina abdi terus dugi ka palihan tongo ya tah di palihan tongo mah tos kieu nya tutup rampak terus bade bener hejo terus aya nu bener hejona sapalih mah balihan mah ka palihan tongo na pisan mah terus aya nu sing sariak kararoneng gitu tah saminggunan ge di arah rupina tah itu baraya atur nuhun barayanya nu tos ngadukung itu karena channel ieu subscribe atur nuhun diantos komentarna itu baraya sambil luntang-lantung mah ninggal pemandangannya suasana pasawahan wae di padesaan gitu atur nuhun barayanya orang dugi ka dewe dicekapkeun heula akhir kalam akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.